Emangna manusia di dunia diwajibkan syukur ka kersana teh atuh hubungan manusia kene anu mikabutuh kana keagungan pangeran cinekna di dieu manusia mikabutuh kana nikmatna pangeran boh nikmat gede boh nikmat leutiknya timalan kaula nun komo anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya sabab ieu syukuran teh sabagian tina ibadah moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah jadi sariring-riring dumadi sarengkak sapari pola urang ulah lepas tina ibadah ulah lepas tina pengabdian